Hari mana? Aing teh neangan. Aing teh kemana wae atuh? Itu jelema teh kunaon? Kang, itu aing teh geus nyangu, Kang. Hei, Kang. Aing teh geus masak kunaon? Can wae. Mana teh kunaon? Siapa eling aing teh lain stres lain gelo. Hah? Aing teh mikiran hayang dahar di tadi. Teh ka mana wae atuh? Hah? Kang, aing itu aing teh geus masak, teh. Aing teh cicing teh lain gelo, lain stres. Mikir teh aing teh tadi can dibere dahar. Hah? Aing nungguan sia masak tadi tisuk meletuk awayah kieu. Deuleuh ku sia teh itu di imah di dapur teh nya. Aing teh geus masak sambal. Heeh, Pak, lauk asin. Aing sia teh daang makana di ditu, sia teh ulah ngajedog we di dieu. Wadahna hungkul. Lauk asin itu ye sama itu sayur wadahna hungkul dibuka kana rosong. Hah? Deuleuh, ku sia deuleuh. Deuleuh makana sia ulah ngajedog we di dieu. Itu jadi ini kayak gitu teh ku majikan teh bawel. Hah? Sing karunya kasalah kita sing karunya. Hah? Hari kia. Kana saya naon ai sia teh aing kurang kumaha ka sia. Op. Tungtung lah ya kemah teh berarti. Aing bejen. Aing teh lain cicing we lain stres. Aing geus pusing. Aing kitu carana pokona aing marek gantung we geus. Maksud sia teh gantung naon, Kang? Istighfar, Kang, istighfar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dasar buka pamajikan orang kampung, belat. Kurang nalar. Gantung baju yo, baju eseng yo. Arek digantungkeun tadi kahujanan basah. Oh, akang teh ngagantung baju. Iya gantungkeun baju, itu pagawean maneh. Atuh gantungkeun, sakit teh urus. Kirain urang teh akang teh arek bunuh diri. Moal atuh, Neng. Akang teh da eling, akang teh boga iman, kieu-kieu go akang teh didikan pasantren. Tuh ka pasantren teh naon poho deui da baheula teh. Nya. Hampura akangnya geus ngabentak-bentak. Balik gantungkeun ieu baju gantungkeun. Jadi akang teh gantung dirina teh jadi? Itu atuh depan masih berat kan Neng teh Neng. Masih beratnya kan Neng teh Neng. Kirain abi teh jadi kan. Akang teh bunuh diri na teh. Moal lah, yeun takut mati Neng. Ini cara lagi jadi Iskandar atau aja ini anjing. Iya Neng segera balik. Nya. Yang daang. Gitu-gitu ke Jelma Edan. Anu bener sih teh mat. Bener. Ibu-ibuna di mana? Oh di situ. Ya saya mah perlu Jelma Edan atuh. Perlu lagi ibu-ibu. Oh coba nempelnya di mana? Ayo. Kang. Iya Pak Dokter ya. Anu Jelma Gelo Edan. Itu naon? Naon ieu? Naon ieu? Naon ieu? Sakit wae dikemakeun. Sakit. Nah. Iya teh tetangga saya si Eceng. Iya pamajikanana lain diganggu. Iya teh lain gelo. Itu naon, Pak Dokter? Ada burung. Hah? Dagawah sia nyebut ka aing gelo. Tenang. Itu aya naon sih? Atuh siapa majikan teh belaan mah nya. Iya aing salaki disebut gelo. Heula, sia teh adatan wae. Tadi nu ieu, ayeuna nu ieu. Ya geus atuh sabelah deui, dia ku aing. Bener. Mana naon terang? Kieu Pak Dokternya. Sebenarnya teh aya naon? Da urang teh tadi neangan manehna, meni asa rungkad. Ti tadi ieu jelema teh ku saya diteangan, urang teh geus masak, geus naon ribut, maena hayang dahar. Tuh, bener. Pada di imah teh urang teh geus masak Pak Dokter. Geus masak sambal, lauk asin, jengkol. Bener. Ari maneh saprak ningali nu ganteng kunaon jadi nyalahkeun salaki. Atuh aing belajar. Atuh ka salaki nyebut teu sabar ari tadi cenah karunya. Dengekeun heula. Cik anu goreng atuh datang teh nu kasep kieu. Dengekeun heula Eceng dengekeun. Saya mah lain kasep, ganteng. Eta. Aing ge mung sabok wae mah. Pan sia menyebut ka aing ka gelo. Gelo ti mana aing? Geus aya nama kieu. Saya teh jeung si Rahmat. Saya teh hampura. dengekeun heula. Tuh keur nempuan kembang arek dijual si Rahmat narik aing begitu dagang. Gantian pokona maena mah saya mah yang daang. Nah, kunaon jadi nyaho? Kayaan Eceng di dieu. Sagalanya ka jelma gelo. Pan beureun ari dokter teh pan beureun di ditu di jero imah. Kok bisa nyaho? Ngintip nya. Dengekeun heula panci lain teh imah teh rapet. Teu aya bolongan.
Nah, suara mana pan ngebladug gede ngal poe oge. Pan ngijud urang ngintip meureun. Akang, Lain ngintip noong sia teh eta. Akang, jangan-jangan lamun urang penting teh main sok nempo urang. Itu saya mah tara nempos saeutik oge ngan dina tongong mamajikan mah aya karang. pornografi. Naon teh dina ngaran teh dina hukum teh? Kang, Aduh, atuh era di kieu cara nama. Mau ayang da anggel ayo buruan. Ayo. jadi hendang. Jadi yang daang. Ayo Siti buruan. Era-erana. Heuh. Ini pamajikan. Jamatnya. Iya. Jadi udah lapar gitu. Si Rahmat tuh lapar mah. Saya mah miluan. Iya. Ayo, Gagabah ya. Ayang kene aing sia. da salaki urang mah da lain geo. Nyaho. Heeh, da edan. Geus daang mah can. Pak, kebenaran ya. Tadi teh bari masak ayam. Kumaha teh ayam teh halus menurutnya? Hayam saya mah halus wae. Tapi Oh. pan saya teh usaha hayam meureunan. Jadi hayam teh hayam pilihan. Pilihan ya? Tidak sembarangan ayam. Oh, kumaha tah maksudna teh amun cara diolahkeunana? Jadi teh si ayam teh itu gimana permintaan ai si akang teh hayangna kumaha. Oh. Mau mentah, apa mau diungkep dulu, apa mau dibersihin. Jadi semuanya teh misalkan yang mentah nih ususnya atau ati ampelannya diikut sertakan apa tidak. Terus kalau yang matang saya ungkep dulu. Itu ada tulang lunak yang namanya tulang lunak. Tahu pan tulang lunak teh? Iya iya. Tuh. Ai sakilo nate mun teu salah mah ai mentah nate 30.000. Oh, 70.000. Ai notos asak mah tengah lah kasih akan mau 40.000. Apa ibu? Ih, si teh mah bager bener ka urang. Bohong. Jangan dipercaya teh jelema. Jaya sia teh eling. Allahu Akbar. Siap kapan ngijeng sia teh ngan awewe wewe. Awas tah ieu. Barokok. Ari maneh saha dadai kanan ka jelema gelok ieu? Hah, tukang kawin. Jelaskeun heula atuh gas. Oh, si akang teh Jelas. Udah teu nyaho caritana. Yo jelema ieu nyaho yo. Unggal belokan jelema ieu. kela akang. Yeu akang. Dangukeun heula, dangukeun. Yeu abdi bari nyarios. Dangu. Ada apa? Aya akang teh boga cepel. Boga ceulik. Geus kieu ti dituna kudu kieu ngomongna. Tenang. Akang ieu teh bade Beli hayam. Kayak ditraktir. Ari bener mah meuli hayam kudu susurumputan dongkoan sagala pura. Eta ninggalian bujur. Ai da dongkol. Aku sadar bener ya awewe. Tadi tinggalian dong. Ai da dongkol. Bener jelema ieu jaya. Galak. Nya teu Jadi galak sieun. jadi sieun si Oh. akang teh. Ya. Mata kan biasa ngomongna teh nya. Sabenerna keur naraon di dieu. Ya, Kang. Aya janji naon di dieu? Jelaskeun. Meuli hayam, urang teh meuli hayam. Tak. Kena Kang Eceng ieu. Kayak lamun cara asakna apa atasna urang bere Kang Eceng? Hayam. Heeh. Lain aya sia di mah. Dah yang hayam. Aya bukna panjang lain aya di mah. Hah? Heuh. Tengah si akang ieu mah ngomongna teu ngarti. Apa dia bukna panjang? Maksud Eceng mah ayam teh awewe. Oh. Pan ayam teh beneran. Sanes. Aya hayam rintik? Ayam ayam kampung Ayam maksudna. samping. Oh. Mau yang mentah, mau yang matang di saya ada. Begitu kan. Gitu. Nyata akang ulah emosi wae atuh. Teu nya apa gara-gara beno ieu nya di melegpeg. Kang. Pokoknya mah ieu teh ieu mah urang bere we teh. Atahna we gimana digargot di atahna ge. Mainna beuki kitu atahna. Karara ayam teuing atana. Pokoknya mah Kang Eceng dibere we. Aya urang masak ke Kang Eceng. Di mana? Hayang teu? Hah? Hayang teu? Ah hayam asak hayam ata nu hayam ata mah aing mah. Tenang. Keheulaan aing. Kalau jeung Kang Eceng mah ayam asak. Yuk. Bener ya? Heeh, Kang Eceng. Hampura atuh. Ari Eceng ari kira kabagianna Heeh. ya orang mana ya orang mana? mana? Ya orang mana? Pokoknya mah urang milih hayam yuk burung milih hayam. Ya tulah apa? Padahal mah Kang Eceng dibere atahna.